tetelan urang Riung Bandung budak teh eta teh sumuhun aduh bener teteh ayo wanita usahana teteh sok memersihkeun cai dewa cenah ngajajar nonton sikan beakeun putar kalah sok nyaan kuat deui rasakan tilu kekuatan Ismaya Manik Maya jeung ieu satria jalma anu luhur ilmu jemar panar dihijikeun Inggih. atuh ieu kekuatan tilu urang jalma nyata Trijaya Sakti Inggih. anu mamalana ieu Batara Kala katurelengan anu temahna aya nu ngencar tina wujud Batara Kala si horeng ieu Batara Kala teh kasurupan ku Sang Hyang Rancasa iya buat nanaonan ari aing ampun satria aduh Sugan teh kahayang maneh geuning maneh teh aya nu nyupiran di jero aduh maneh teh geuning aya nu nyupiran kalau sadaya-daya saha salira hampura kala ieu Sang Hyang Otipati kaluar tina wujud ieu Trijaya Sakti oh ya aduh adik mangalingih ka geuning lain salah sikala mah geuning anu diinjeu wujudna nu katempuhan sadaya-daya Bapak ampun putra Kala nah itu kala mana teh kalakuan teh nya sadaya-daya ampun ama dihampura ku ama ngan ama dek nanyakeun ka Kakang Semar ieu nu ari ieu teh saha budak ora aduh sadaya-daya kaula nun kula saha sampean kaula teh urang kosong cenah kosong kumaha teu dieusi naon-naon oh pemi HP mah teh aya pulsaan urang nya palingan teu bisa dipake nya henteu bisa halona telepon nu sabenerna nya atuh pami palai uninga mamangga penastik kersahyang tumampar Ya inggih. ieu Trijaya Sakti leungitan perlu hilang tanpa karena jangelek jadi endong Semar Badana uluh nya ceuk aing oge jadi kantong kresek tah ieu teh simul Pak Haji Ali muga cing ngartos ieu kantong kosong teh eusian alah ampun Gusti Bu itu eno simul tina kakosongan jiwa
tapi anu bersih ya subhanallah teh geura ange kurang sadayana geuning ku hal sakitu hapunten kulan tina salah rupiah kalepatan ageng semunten alit ka sadayana yo amin ieu moal nyangakeun manawi janten hiburan da urang teh geuning di dunya teh perlu hiburan heuh laras taku kituna muga-muga sakali deui tina langkung sareng kirangna moal muga we ulah kirang hapunten salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet murang kali ditikahkeun anu disepitan nu nongton nu ditongton pokon anu lingihan pausahaanana Bapak Haji Ali muga-muga we